Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng simkuring Nirwan Apandi dina pangajaran Basa Sunda. Materi anu baris dipedar dina lowongan ieu nyaeta materi ngeunaan laporan kagiatan. Laporan kegiatan aya dina kompetensi dasar 3.3 nyaeta menganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan laporan kegiatan. Jeung 4.3 nyaeta menulis laporan kegiatan dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan. Dina materi laporan kegiatan aya sababaraha pedaran. Anu kahiji, panyungsi basa, fungsi jeung rupa-rupa laporan, unsur 5W jeung hiji H, anu pamungkas wangun struktur. Pedaran anu kahiji nyaeta panyungsi basa. Laporan kegiatan nyaeta alat komunikasi tinulis anu eusina ngawengku ringkesan hasil olah data, informasi, atawa kacindekan tina hiji kaayaan atawa kagiatan anu geus dilaksanakeun. Jadi, ngaliwatan tulisan laporan kegiatan, urang bisa ngabewarakeun atawa mere nyaho ka jalma sejen kana kagiatan anu geus dilaksanakeun ku urang. Laporan kegiatan ngabogaan sababaraha fungsi, di antarana sumber informasi tinulis anu jadi bukti yen kagiatan teh fungsi dilaksanakeun. 2. Pikeun bahan pertanggungjawaban. Anu katilu, alat pikeun pamimpin ngajalankeun fungsi pangawasan. Jeung anu pamungkas, dokumen pikeun bahan ulikan keur anu merlukeun. Laporan ngabogaan 3 rupa. Anu kahiji, laporan kegiatan. Anu kadua, laporan keuangan. Anu eusina ngeunaan kaluar asupna duit di hiji lembaga atawa tempat usaha. Jalma anu ahli nyusun laporan ieu disebutna akunting. Anu katilu, laporan jurnalistik. Eusina ngeunaan lalampahan wartawan dina ngaliput hiji hal atawa tempat anu dipandang aya mangpaatna keur batur. Pedaran anu katilu nyaeta unsur 5W jeung hiji H. Biasana laporan sok ngandung unsur jawaban tina prinsip pananya 5W jeung hiji H. Pananya anu kahiji nyaeta naon. Naon kagiatan anu baris urang dilaksanakeun. Pananya anu kadua kunaon. Urang kudu ngajelaskeun kunaon urang ngayakeun kagiatan eta. Anu katilu saha. Urang kudu ngajelaskeun saha anu kalibet dina eta kagiatan teh. Anu kaopat di mana. Urang kudu ngajelaskeun di mana lumangsungna kagiatan eta. Anu kalima when atawa iraha. Urang kudu ngajelaskeun iraha kagiatan eta lumangsungna. Jeung anu pamungkas nyaeta how atawa kumaha. Urang kudu ngajentrekeun kumaha kajadianana eta kagiatan ti awal dugi ka rengse. Pedaran anu kaopat nyaeta struktur. Laporan kagiatan teh kudu disusun kalayan sistematis, logis, jeung ngagunakeun basa anu bener tur merenah kalayan babari dipikaharti. Lajeng eusi laporan kudu bisa mere gambaran sacara eces tur jentre. Sangkan sistematis, ngajieun laporan kegiatan teh
kudu ngagunakeun struktur. Kumaha struktur nyieun laporan kegiatan teh? Struktur nyieun laporan kegiatan nyaeta kudu aya bubuka. Dina bubuka kudu aya kasang tukang urang nyieun kagiatan eta jeung tujuan urang nyieun kagiatan eta. Anu kadua eusi. Dina eusi urang kudu mere atawa medar tema jeung judul kagiatan urang. Anu kadua tempat jeung waktu kagiatan ku urang kedah di jentrekeun dina bagian eusi. Anu katilu pamilon jeung calagara. Anu kaopat kasang tukang jeung anu kalima pedaran kagiatan. Eta bagian eusi. Anu katilu nyaeta pamungkas. Dina bagian pamungkas urang kudu nyindekeun kagiatan anu geus dilaksanakeun ku urang. Sakitu pedaran ngeunaan materi laporan kegiatan. Mudah-mudahan tina lawungan ieu urang tiasa nulis laporan kegiatan kalayan eces jentre tur bener ngeunaan struktur dina nulis laporan kegiatan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.